Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing dina danget ayeuna alhamdulillah urang tiasa belajar bahasa Sunda dina materi gaya kapamimpinan Sunda. Gaya kapamimpinan Sunda nyaeta kapanggih dina naskah kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian ditinggal karuhun di tahun 1518 Masehi. Dina buku eta gaya kapamimpinan teh nyaeta aya tilu. Tilu panangtu kahirupan di bumi. Kahiji Sang Prabu mangrupakeun pamimpin roda pemerintahan nyaeta pamimpin formal birokrat anu nyokot kawijakan serta sakabeh unsur politika. Salaku Prabu ieu kudu boga palsapah ngagurat batu. Boga watek kukuh nyaeta taat tur patuh dina ngajalankeun hukum tanpa ayana rekayasa. Sang Rama mangrupakeun golongan masyarakat anu dipikolot minangka wawakil rakyat anu kaasup di jerona nyaeta pamimpin kulawarga jeung masyarakat kudu boga palsapah ngagurat lemah nyaeta boga watek nangtukeun kudu titincakan nyaeta ngawujudkeun keluarga jeung adil jeung tentrem. Nu katilu nyaeta Sang Resi. Sang Resi teh nyaeta mangrupa golongan masyarakat anu pancena ngabedayakeun hukum agama dari gama jeung nagara. Nyaeta kudu boga palsapah ngagurat cai. Naon ngagurat cai teh nyaeta boga watek nentremkeun keadilan. Seorang pamimpin pikeun nangtreungkeun hate kudu ngalaksanakeun dasa panta. Kahiji nyaeta guna, kadua nyaeta ramah, katilu nyaeta hok, kati opat nyaeta pesok, kalima asih, karunia, sareng mupruk, kadalapan nyaeta ngulas, kasalapan nyecep, kasapuluh nyaeta ngalaangen. Naon anu disebat ramah? Guna sareng ramah nyaeta jelema nu diparentah teh kudu ngartikeun naon gunana tina diparentahkeun. Ramah artina parentah teh kudu ditepikeun kalawan wajah anu sopan sareng amis budi. Katilu hook teh nyaeta parentah teh karasana kudu nuduhkeun kabisa tur kapinteran nu mere parentah. Pesok teh artina kapikat hatena reueus. Jadi parentah teh kudu ditepikeun ku cara nu mumatak mikat hate nu nimbulkan rasa reueus dina dirina. Karunia teh artina parentah karasaeunana teh seperti rasa kanyaah jeung oge mangrupa kurnia atau kapercayaan kana kamampuh dirina. Mupruk teh kudu bisa ngalalemu. Naon eta ngalalemu teh nyaeta ngarasa digawe teh lain kapaksa tapi geus jadi tugasna. Ngulas artina ngajen tegesna kudu bisa ngasongkeun komentar kana pagawean bawahan ku cara nu surti tur lantip. Kasalapan nyaeta nyecep artina bisa niiskeun pikir di parentahna sangkeun geunaheun pikir. Carana nyecep bisa ku omongan anu sopan boh ku cara barang bere ku materi. Nu kasapuluh nyaeta ngalaangen.
Ngalaangen teh nyaeta hartina bisa narik simpati bawahan. Carana kudu ngantengkeun silaturahmi anu wajar sangkan timbul rasa satia ka pamimpinna. Jadi seorang pemimpin pikenang terangkeun hate jalma teh kudu aya sifat dasa pasanta nyaeta guna ramah hook peso asih karunia mupruk ngulas nyecap sarang ngalaangen upami kawas gitu kapemimpinan di Sunda pasti urang teh tentrem ya hatur nuhun tiasa ngadangukeun nyaeta pelajaran gaya kapamimpinan Sunda wilujeng siang minggu payun urang materi nyaeta materi nujuh bulanan adat Sunda nujuh bulanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.